warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta simpuring Gani Velia Rumarista. Simpuring bade ngajogikeun dongeng judulna Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet Ngalanak. Kieu lalakonna kacaritakeun aya sakadang kuya jeung sakadang monyet. Eta kuya jeung monyet teh estudi nyobat delik pisan. Hiji penting sakadang kuya jeung sakadang monyet sarare di sisi leuwih dina tangkal piara. Sakadang monyet sare dina dahan anu panghadapna. Ari sakadang kuya sare dina sela-sela akar piara. Henteu pajauh. Maksudna sangkan bisa ngobrol memeh sare atawa bisa siligeungkeun mun aya nanaon. Ari duk ari keur duanana sare. Tengah peuting sakadang monyet nyaring tuluy ngagroan sakadang kuya. Ya, sakadang kuya, kudang kuy. Aya naon sakadang monyet? Kuy ngimpi, pagi tanggal nangka, wana manjabat. Di mana? Di tengah lawang, tapi hina yang dante, dituduhkan laga-laga lagi. Suka nurang teang ayeuna mah sare deui we dapeting kene cek sakadang kuya ngadengi jawaban tubuh sakadang monyet sare deui mani buker ari sakadang kuya rada hese kana sare deuna teh keur kitu kadenge jang onye ngalindur cenah. Ngahulang pikiran caritaan sakadang monyet itu teh asah manggi jalan mikeun matakeun akal. Isuk-isuk wanci carancang pihak sakadang monyet disudang truk turun dina dahan tempat sarena tuluy bae ngabunyah-bunyah ngabudangkeun sakadang kuya. Ya, sakadang kuya, udang kuy, ayo urang sakadang kuya udah nololkeun sirahna sok ngomong. Ge atuh sakadang monyet, ayeuna mah isuk keneh. Ih, engke mah bisa sini ala ku batur. Apal henteu jalanna. Ih, pokowe tadi medan teh dituduhkeun laga-lagana. Aing atuh. Bring eta dua sobat anyar teh indit ka jero leuweung. Inditna teu bisa gancang sabab sakadang kuya mah lempangna boyot. Kira-kira wajib pecat sawet. Takaran bukan dituju anyawe henteu salah impian sakadang monyet teh. Didinya aya tangkal nangka sagede beteng munding. Kuahna leubeut tinggal royot dina dahan-dahanna. Sok-sok atuh beranai, ulang ngahulang bae. Kalau gampang mah, nganuling mah teh naon kumaha carana ngabedakeun nangka geus asa jeung nangka nu asa keneh. Cek sakadang monyet. Sakadang kuya sare leutik ngadengi omongan sakadang monyet kitu teh. Asah manggi jalan mikeun matakeun akalna anu menang mikiran tadi penting teh. Gampang atuh ngabedakeun mah ditepakan we lamun sorana plek 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 tandana tanah geus asa. Lamun sorana pluk 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 tandana tah keneh. Cek sakadang kuya
Henteu talangke deui teh tekel sakadang monyet naek kana tangka nangka. Rayangan. Cek pikir. Sakadang kuya tenang. Terus nepakeun anu ngagoroyot. Plek plek plek. Pluk pluk pluk. Tah asa. Tah ata. Tah, kuya, merenang kata diri aku sorangan. Lamun hayang nu asa, naik ka dieu. Cenah. Sakadang monyet ngagorogotan nangka dina luhur tangkal. Leungeunna, sungutna, malah suhuna oge pinuh kegetah. Ari sababna nangka anu di dahar teh nangka atah. Ngomongna teh bentes lantaran bibirna rapet ku getah nangka. Sakadang kuya teh sanyemplung deui. Ini ninggalkeun ka sakadang kuya. Sakadang kuya mah anu di dahar teh nangka atah. Apaan ieu oge pameri ku sakadang kuya, dauing mah teu bisa naek. Tah aya sanyemplung deui. Sakadang monyet jambedut lantaran nangka anu di dahar teh nangka atah. Inggit ninggalkeun sakadang kuya lantaran beutuna penuh ku getah nangka. Sakadang kuya ninggalkeun sakadang monyet. Mung sakitu dongeng simkuring, saninten buah saninten dibawa ka parapatan. Hapunten api hapunten pilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.